abdi tunggara. Aduh ampun kurang nangela seueur pisan bogodana. Tetep gajeng moal burung dipicono hati kuring moal benang di boboto daun hirit saksina nu ngemplo hejo panutan airna diantosan di bareto. Waktu mikirin alpat hati jadi honcewa ngabibita daun hiris sisi gawi. Aduh ampun takdir teu beunang dipungkir beurang peuting abdi teu boleh ikhtiar geningan sulaya indra panutan tapela. Peting harita pasak kuring jeung manehna waktu patuker carita mere janji jasubaya nu pinuh ku kaendahan mikeun asih nu munggaran duaan ngumbar lamunan hayang hirup sauyut anjakan nikmat durian teu sangka bet bisa bekan goreng mi yuni baleban ngan ukur mata timelan dateingan ku harianeun asih kuring nu dibikeun teu nyana geuning langitkeun goreng peting panu ngetung peting harita anu mawa kabagjaan kaasih dedekat tresna hese mapalera keunana lila pisan rek janglarna nyeri peri salamina panutan geuningat teu sangka anjeun geus boga gantian.
patu-patu kercarita mere jangaji jasubaya nupi nunggu kaendahan mikeun asih nu munggaran duaan ngumbar lamunan hayang hirup sauyun hanjaka nikmat durian teu sangka bet biasa bagang horengi yuni paleban ngan ukur matang dibelah dengan teingat ku harian asik kuring nu dibikeun teu nyana ganing langit dan horeng penting panutung penting harita anu mawa kabagyaan tak asih dedeh katresna hese mapanera keunana lila pisan rek janglarna nyeri peri salamina panutan geuningat teu sangka anjeun geus boga ganti. Rumah tangga jeung manihan geus teu kahitung lilan ti bujangan aja perawan nepi ka kasrayana ari jodoh tetep pakeun tapi ngan pak pucrut baik teu kaob lepas saeutik ieu babari pisan mun deuli na atuh kudu kumaha rumah tangga jeung manehna sakitu geus anak loba manehna eueuh elingeuna tengah batnya jeplang ngacengking ngajujur nitah balik rek balik ka mana urang nangela indung bapa geus teu boga. Rumah tangga jeung manehna geus teu kahitung lilan ti bujangan aja perawan nepi ka kasrayana ari jodoh tetep pakeun tapi ngan pak pucrut baik teu kaob lepas sakedik-kedik babari pisan mun deuli na atuh kudu kumaha rumah tangga jeung manehna sakitu geus anak loba manehna
balik ka mana geuning indung bapa geus keboga. Betik jadi betik. Terima kasih sudah menonton sedang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.